Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sataacan simkuring neraskeun hanca caritana teu kenging hilap di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana, khusus nama carios anu nuju dipedar ayeuna mudah-mudahan kusim kuring tiasa dipedar leuwih sae deui supados tiasa ngahibur kaum dangu anu mikareueus kana carios Sunda, khusus nama carios-carios anu kusim kuring dipidangkeun dina ieu channel. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Aduh, edan bener-bener buki edan banyak luar biasa kemampuan Kang Bewok teh. Cek salah sahiji anak buah Ki Bewok anu paling dipercaya mimpin sakabeh anak buahna anu kudu ngajaraga eta patempatan. Benar kuring oge kacida katajina, aduh nah irahanya urang boga kemampuan kawas kitu supaya urang teh init kaditu kadieu oge teu capek teu kawas ayeuna hayang kaditu kudu nikreuh salengkah-salengkah sakuat-kuatna oge lumpat tetep bae sok ngahegak eungap dada teh eungap, tapi lamun boga kemampuan kitu mah wah urang kawasna mah hayang indit ka mana oge sacurelat nepi kan ngeunah euy. Tembal salah sahiji anak buahna harita nyelengkeung nyarita kitu nembalan pamimpinna. Benar kuring oge hayang kitu, tapi aduh ngan saukur ngimpi urang mah ngimpi lah geus ulah loba nyarita deui hayu juang keluar sabab moal bener namun urang kudu nungguan ieu tempat di jero bae mah. Harita salah sahiji anak buahna oge nyelengkeung ngomong kitu bari nangtung. Heueuh geus lah barena oge ulah padu wae ngomong bisi kadenge ku Kang Bewok bahaya ke urang ngakelencang beuheung teh ceuk pamimpinna bari terus leumpang miheulaan sakabeh anak buahna atuh akhirna mah eta tempat teh kosong deui. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan maranehna cuang tuturkeun heula 14 anak buah Ki Bewok anu ditugaskeun kudu ngarampok hiji lembur ngan nepikeun ka waktu eta maranehna teh kacida bingungna sabab di eta lembur geuningan aya hiji paguron anu kacida badagna murid-muridna oge loba jeung deui kakuatanna teh geus kabaca ku maranehna. Pupuhu eta paguron teh ngabogaan kamampuan anu kacida luhurna. Waktu eta sameme asup ka lembur eta teh maranehna teh keur musyawarahkeun kaayaan anu matak bingung keur maranehna sakabeh. Pamimpin 14 anak buah Ki Bewok teh keur nyarita, aduh geuningan urang teh datang ke tempat anu teu gampang bener. Dia lembur teh loba sodagar tapi urang kudu nganghareupan murid-murid jeung pupuhu eta paguron. Waduh nah urang teh bakal kuat atawa moalnya ceuk pamimpinna nyarita kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh anak buahna. Alah piraku teuing teu kuat Kang, urang teh lain kakara ngarampok teh masalah gelut oge lain kakara nu kumaha oge geus disanghareupan ulah sieun. Ayeuna mah hayu urang asup ka eta lembur sabab lamun cicing bae di dieu moal puguh tungtungna hasil teu anu aya mah kalah ka digulung reungit bae yeuh ti tadi papukat kuring mah ngagebugan reungit meni gateul yeuh ni barentol kieu. Tembal anak buahna waktu eta nyarita kitu bari bener katempo ku sakabeh anak buahna teh keur ngagebugan
bitis jeung leungeunna anu pinuh ku reungit. Aya bae. Nah geuningan urang teh ayeuna kalah kapapuket ngalawan reungit deui. Bener. Tapi nah bener Andika sakabeh teh geus siap. Naon bae anu bakal kajadian bakal narima sabab urang moal gampang meruhkeun eta pupuhu paguron. Lamun urang asup ka eta teh kudu geus siap sagala rupana. Bener Andika geus siap jeung moal sieun naon bae anu bakal kajadian. Urang teh kawasna mah salianti bakal ngalaman tatu. Anu paling dipikasieun ku aing mah bisi soteh di antara urang aya anu cilaka nepikeun ka henteuna tah eta matakna nepikeun ka ayeuna aing can wani ngajak Andika asup ka eta lembur sabab bahaya, bener-bener bahaya. Ceuk pamimpina waktu eta nyarita deui samemeh miang ka eta lembur. Bener Kang, kuring oge mikiran kawas kitu, tapi kudu kumaha da ayeuna mah urang teh teu jeung Kang Bewok. Lamun jeung Kang Bewok mah urang teh moal bingung sabab sagala rupana geus pasti geus ka bayang atawa geus ka ukur ku Kang Bewok, tapi urang mah ngan saukur bisa ngira-ngira tapi buktina mah teu apal. Tembal salah sahiji anak buahna waktu eta langsung ngajawab gitu. Bener Kang, bener. Kuring oge mikiran kawas gitu, tapi ayeuna mah leuwih hade urang asup kumaha engke teuing lah. Lamun teu hasil nyamburudan kabur urang teh. Ceuk salah sahiji anak buahna anu lainna oge nyalangkeung kitu sorana teh rada cempreng eta mah. Atuh ari geus kieu mah yap. Urang datangan kumaha engke bae lah. Tapi Andika benar-benar geus siap naon bae anu bakal kaalaman engkena. Ceuk pamimpina saenggeus nangtung teh memeh leumpang nanya deui. Siap Kang? Siap. Tenang bae Kang, siap. Urang teh geus biasa. Da benar. Lamun ayeuna cicing di dieu moal puguh laku. Urang teh kan saukur sieun tapi teu bisa ukur kemampuan eta pupuhu. Beda deui jeung Kang Bewok. Kang Bewok mah ngira-ngirana jeung luar jerona, urang mah ngan saukur luar ari jerona teu bisa. Ceuk anak buahna anu ti tadi can ngomong waktu eta ngebrehkeun pamikiran manehna. Hayulah ayeuna mah aya ulah dililakeun deui. Hayu kajeleng curelat torong 14 rampok teh waktu eta geus teu nyararita deui saenggeus sapuk rek kitu kieu oge manehna dina peuting harita kudu asup ka eta lembur. Sedengkeun di lembur eta geuningan bener aya hiji paguron ka Cidabadagna. Paguron eta teh dipimpin ku hiji awewe anu geus rada kolot jeung anakna parawan anu masih keneh ngora ka Cidagelisna. Harita pupuhu eta paguron teh anu ngaran paguron Lincar Saketi keur ngarobrol jeung sakabeh murid-muridna saenggeus biasa dina peuting kawas kitu teh samemeh sakabehna istirahat sarare latihan silat. Harita eta pupuh teh keur neuteub ka sakabeh murid-muridna telat. Manehna teh neuteub heula ka anakna anu diuk di gigireunana. Wanoja anu ka Cidamencrangna keur imut ngagelenyu. Bari sarua neuteub ka sakabeh murid-murid eta paguron.
barudak kadenya aran dikate kudu soson-soson dina latihan teh sabab lemur urang hungkul kawas nama anu can karanjah kurampok-rampok anu beuki maceh bae tapi lembur tatangga mah sakabehna oge geus diranja geus matak kumaha kana rasa kuring oge matak sieun karunya ngan boro-boro nulungan lembur batur lembur urang oge ayeuna teh kudu ditalingakeun terus ku urang sabab saha nu apal dina hiji waktu mah eta para rampok teh bakal datang ka ieu tempat atawa ka ieu lembur. Ceuk pupuhu eta paguron nyarita kitu bari tetep matana teh muterkeun teutepanana ka sakabeh murid-muridna anu dariuk di hareupeun maranehna duaan. Harita budakna oge nyarita bari imut sorana teh kalimpu kadenge ku sakabeh murid-muridna jeung deui murid-murid lalaki mah sabenerna mah maranehna teh neuneun hate ka eta wanoja ngan sakabehna oge teu wani sabab salianti anak guru maranehna eta wanoja teh kamampuanna oge tangtuna kacida luhurna moal sanggup dipapakan ku maranehna sakabeh. Jadina teh maranehna ngan saukur nyimpen sagala perasaana teu wani dikedalkeun. Laras kitu akang-akang teteh-teteh sadayana urang teh kudu carincing pageuh kancing saringset pageuh iket urang teh kedah jadi bebenteng sadaya wargi-wargi urang anu aya di ieu lembur da bade kusaha deui saupamina sanes ku urang sadayana anu ngagaduhan kamampuan silat. Ceuk anu geulis anu ngaran Sukmala waktu eta nyarita kitu bari tetep manehna oge kawas indungna muterkeun teutepanana ka sakabeh murid-murid eta paguron anu campur awewe jeung lalaki. Mohon ambu mohon nyai mohon ambu mohon nyai mohon eta oge anu kuku Arab di sadaya diemutan sabab saupamina sanes urang anu ngajagi ieu lembur kanggo kasalamatan sadaya warga-warga ieu lembur meureunnan bade kusaha deui. Ceuk salah sahiji murid awewe waktu eta ngebrehkeun kaayaan pamikiranna oge. Atuh barang ngadenge sakabeh anak buahna nyararita ngebrehkeun eusi hatena anu sapanujuan jeung maranehna. Waktu eta pupuhu lincar saketi jeung anakna Sukmala sareuri bakat ku bunga. Syukur lamun kitu mah syukur kuring kacida bagjana pokona mah ti waktu ayeuna nepikeun ka iraha oge kudu carincing pageuh kancing saringset pageuh iket ulah poho terus latihan tingkatkeun kamampuan aranjeun sakabeh teh sabab dina waktuna mah bakal dibutuhkeun ayeuna can dibutuhkeun sote sabab alhamdulillah lembur urang teh nepikeun ka waktu ayeuna masih kene aman tapi kan urang teh teu apal iraha jeung rek nepikeun ka iraha lembur urang aman teh. Ceuk pupuhu lincar saketi waktu eta langsung nyarita kitu bari tetep teuteupana teh muter ka sakabeh murid-muridna. Mohon kasauran ambu teh laras ayeuna mah mangga bilih bade karulah mah kumargi parantos wengi tapi kedah carincing pageuh kancing saur abdi oge kumargi bahaya mah teu terang bade iraha dongkapna
kadenya wargi-wargi sadayana kade abdi mah hoyong aranjeun sadaya teh kedah hati-hati, kedah siap-siap bade siang atanapi wengi oge kedah sami. Cek Sukmala waktu eta nimbrung kana caritaan indungna negeskeun sagala rupana jeung nitah sakabeh murid-murid lincar saketi supaya istirahat kusabab geus peuting. Atuh geus kitu mah sakabeh murid-muridna teh ngabubarkeun diri arasup ka pangkeng masing-masing tempat maranehna istirahat. Sedangkan Sukmala jeung indungna masih keneh dariuk ngobrol sagala rupa nyaritakeun kaayaan anu keur paciweuh dina waktu harita teu jauh anu jadi pusat obrolan maranehna duaan teh waktu eta tetep bae masalah lembur-lembur anu geus loba dijarah nepikeun ka harita teu eureun-eureun. Nyai ambu mah sok paur, ari ambu mah geus teu jadi masalah kusabab geus kolot. Ambu mah arek kitu rek kieu oge geus eueuh kasieun, tapi ambu mah anu matak dipikasieun ayeuna teh sieun Nyai dina hiji waktu papanggih jeung komplotan rampuk-rampuk anu geus kakoncara anu dipimpin ku Ki Bewok kacida ganasna jeung telenges kacida salianti mawa harta ti lembur-lembur wanoja-wanoja oge kumaranehna teh dipalingan dibawaan ka markasna anu nepikeun ka waktu ayeuna. Ambu oge can apal di mana sabenerna eta markas Ki Bewok teh sabab Gusti geuningan kakuatan batin eta jadug rampuk teh lain bantrak-bantrakeun Nyai. Cek indungna waktu harita langsung ngebrehkeun kaayaan eusi hatena bari rembay ku cai mata kulantaran pinuh ku kasieun jeung hariwang anakna jadi korban oge dina waktu anu tangtuna teu bisa dipikiran atawa diprediksi rek giraha eta para rampok teh ngajarah kalembur manehna. Ambu nyarios kitu ambu abdi oge moal cicingeun. Abdi mah leuwih hade maot tibatan kudu sumrah ka kapala rampuk anu kawas kitu teu kenging hariwang. Ambu teu kenging hariwang, abdi tiasa ngajagi diri. Cek Sukmala waktu eta ngusahakeun ngagedean hate indungna sanajan sabenerna mah dina pamikirana kacida sieun sabab geus ngabayangkeun kumaha kahebatan ilmu Ki Bewok. Indungna oge waktu eta nyarita kitu komo deui manehna, tapi dihareupeun indungna mah teu hayang nemongkeun dirina anu lemah. Nya syukur Nyai, syukur ari kitu mah ngan tetep bae Nyai kudu hati-hati Nyai. Cek ambu oge kumaha kamampuan jadug rampok eta teh lain bantrak-bantrakeun Nyai, geus bukti loba paguron-paguron teu walakaya dina leungeun manehna mah. Cek indungna waktu eta nyarita kitu deui tetep bae dina pamikirana pinuh ku kahariwang. Barang keur ngarobrol kitu kacida jerona pinuh ku kasieun kadenge ting corowok warga menta tulung. Atuh Sukmala jeung indungna teh langsung ting korejat narangtung, tolong ambu, tolong imah kuring didatang rampok, tolongan kuring. Waktu eta kadenge ting jererit lalaki jeung awewe warga kampung eta teh menta tulung kamaranehna kulantaran reka saha deui warga menta tulung salianti kamaranehna anu salaku hiji guru di eta paguron. Atuh waktu eta Sukmala langsung ngahudang-hudangkeun sakabeh muridna supaya siap-siap.
Saenggeus kumpul teh maranehna sakabeh kalaluar ti eta paguron. Sanajan dina hate Sukmala jeung indungna komo deui samemehna teh maranehna tas ngobrolkeun masalah rampok. Ayeuna kadenge pisan sakabeh warga ting corowok minta tulung. Aduh ambu, kudu kumaha urang ayeuna ambu? Rampok di mananya? Nah bener aya rampok. Cek Sukmala waktu eta langsung nanya kitu ka indungna anu keur lurat leret ka ditu ka dieu, sedengkeun sakabeh murid-muridna geus mencar ka sababaraha tempat rek neangan rampok-rampok anu dicorowokeun ku sakabeh warga anu masih keneh kadenge campuh ting corowok minta tulung. Atuh duka nyai, duka. Ambu oge kacida bingung. Nah aduh Gusti, mudah-mudahan lain rampok anu dipimpin ku Ki Bewok. Ambu mah geus ngabayangkeun nyai, geus ngabayangkeun kumaha kakuatan Ki Bewok teh. Cek indungna waktu harita sorana teh kacida peurana kulantaran kacida bingung jeung sedih bisi teu bisa ngajaga atawa nyalametkeun anakna anu geus pasti lamun Ki Bewok jeung sakabeh anak buahna nempo Sukmala pastina oge moal diantepkeun kitu bae. Sukmala teh pasti jadi sasaran maranehna. Eta anu aya dina pamikiran indungna dina waktu harita. Nging sedih, ambu nging sedih. Abdi oge moal cicingeun saur abdi oge. Kajenting abdi mah kajenting maot, tibatan kudu dirurujit ku jalmi-jalmi kitu. Ayeuna mah hayu ambu cuang pilarian itu geuningan itu tos kadangu barudak teh parantos tarung leres ambu leres kaos nama aya rampok. Cek Sukmala waktu eta nyarita kitu bari terus lumpat dituturkeun ku indungna. Gajeleng terolong. Aduh Gusti nyai, bener nyai, eta geuningan loba rampok. Ya Allah, tang tayungan lembur sareng abdi sadaya tina ancaman para rampok anu ayeuna nuju ngaraja ieu lembur. Cek indungna waktu harita nyarita kitu bari nyekelan leungeun Sukmala ku sabab embung jauh jeung anakna. Cicing nyai kudu barengan terus jeung ambu, ulah jauh ti ambu. Ambu mah teu hayang ningali nyai cilaka, teu hayang nyai. Cek indungna waktu harita nyarita kitu. Nyarios kitu ambu, nyarios ayeuna mah hayu cuang bebela pati pabelaan wargi-wargi urang anu nuju diserang ku rampok. Moal hade ayeuna urang ngan saukur di dieu bae. Ambu hayu. Cek Sukmala waktu harita ngajak indungna supaya ilu campuh jeung murid-muridna anu geus gelut ngalawan rampok-rampok anu dina waktu harita ngadatangan lemburna. Jeung deui kadenge loba murid-murid paguron lincar saketi anu geus ping corowok nahan ka nyeri kusabab meureunnan kabeunangan ku teunggelan atawa pakarang para rampok. Wah, modar sia saha bae anu wani ngalawan ka kaula sakabeh modar. Ayeuna mah leuwih hade mundur sia mundur, pasrahkeun sakabeh harta jeung wanoja-wanoja anu aya di ieu lembur. Arandika moal diganggu bakal salamet, tapi anu wani ngaganggu kana kahayang kaula sakabeh arandika bakal modar dina waktu ayeuna sia. Wah, eta anu kadenge ku Sukmala jeung indungna ting corowok jeung seuri ting calakatak sakabeh rampok kulantaran ayeuna teh geus bisa numbangkeun warga jeung
murid-murid maranehna anu ngalawan ka sakabeh rampok. Setan sia, setan, muntung, ya capek gitu. Yo, kuring ayeuna datang, anu bakal nindak aran di kasakabeh. Leuwih hade ari ini tinggalkeun ieu tempat. Cek indung Sukmala, waktu harita langsung nyerowok itu bari ngajorelat bareng jeung Sukmala, langsung nyang hareup kalima rampok anu keur seuri ngabarakatak. 5 rampok eta teh 5 pamimpin ti 14 anak buah Ki Bebok. Wah, geningan bener euy pupuhu paguron lincar saketi teh ambewe. Sanajan geus kolot tapi lumayan komodi teh tata anakna anjir geulis mencerang kitu. Wah bagja ieu mah bagja. Aduh bagja, Bang Bewok bakal bagja menang bulan ieu mah menang bulan euy. Puting ayeuna urang teh bakal menang bulan. Indungna meurna jeung urang sakabeh bisa diasaan ari anakna mah geus pasti bakal dihancang ku Kang Bewok ieu mah euy. Asoy euy. Eta anu kadenge ku ceuli Sukmala jeung indungna atuh puguh bae. Sukmala jeung indungna teh kacida amokna. Setan sia, naon sia capek gitu. Awas yo, rasakeun hiat. Kacileng, corelat, plesat. Buk, des. Calik deug. Waktosna ka bujeng seep. Cag, urang kantun dugikeun ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Sukmala jeung indungna saenggeus kahariwangna geuningan dina peuting harita kajadian. Lembur eta teh diranjah ku para rampok anu salila ieu dipikasieun jeung dipikahariwang ku maranehna. Cag urang kantun dugi ka dieu heula cariosna, insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.